Aduh, pila teh bararocor kene bawa Hebat RW di dia boga pila we. Oh, kan ya teh warisan di kolot geningan geus karario oge. Walau heung boga warisan. Alhamdulillah. We lain ya mah rek nyenta tulung ka RW. Minta tulung naon bawa teh. Sugan jeung sugan RW mah pan apal meureun. Budak butuh motor. Butuh motor? Heeh. Wah, loba atuh motor mah di dalar oge. Sidik dia teh geus udar-idar wae di dealer. Wah, loba atuh motor mah ari bawa teh. Bakong tuh, bandar motor. Jelema kitu atuh di anu teuing bisa ti mana nyaho ti mana. Loba motor mah atuh neanganana motor kumaha. Heh, neanganana motor kumaha. nu aya gigian budak mah kok eta. Nu aya gigian. Wah, loba atuh di dalar oge motor. Geus kakalayengan dia teh parolos kabeh oge. Polos kumaha ari bawa teh. Areueuh huntuan. Astagfirullahaladzim. Masuk gigi teh lain huntu ari bawa otoy atuh da pikiran anak kemana wae geuningan. Masuk gigian teh anu aya persnelengan, aya pangoperaan. Oh, atuh salah deui wae. Ya heueuh atuh salah ari kitu mah moal meunang. Kecuali tah huntu bah otoy tempelkeun dina motor gitu. Aing musingkeun.